tos sabaraha dinten ieu teh perih wae angen duka kunaon. Muhun teman-teman rumaos ti kamarina abina sok telat emang. Kamari oge tos diparios da teu kiat perih wae. Cenah mah lambung. Muhun dan nemian we nugikeun ka perih wae angen mah. Jantan ayeuna mah tiap enjing keneh sok ninyuh energen. Sok raosan we teu pati perih teuing kana angen. Di dieu oge Neng Zahra na megugah hoyong langsung emam cenah. Ari teu lami teh aa nyauran hayu cenah enda urang poekeun acu. Ya muhun sok tipayun we heula saur abi teh nya. Untungna teh Neng Zahra na hideng saur abi teh antosan sakedap mamahna popoe heula acu. Soalna seueur teman-teman popoena meuni saember ageung. Jabi katambihan anu kamari geuningan teu acan gararing soalna hujan. Tapi alhamdulillah saatos kamari meser mesin cuci ayeuna mah nyeseu oge teu capek teuing. Kaleresan oge abi mah nyeuseuna sok seueur wae. Atuh da bade teu seueur kumaha teman-teman soalna Neng Zahra mah amangna sok nyoo cai atuh bararase. Henteu kitu nuju barang emam les kana acuk les kana lancingan atuh digentos deui. Janten pasti we tiap dinten teh seueur seseuheun. Tapi nya alhamdulillah saatos aya mesin cuci mah rada jongjon teman-teman. Bade nyeseu unggal dinten oge sok kabujeng ayeuna mah. Beuti payun mah sok ditilu harikeun kadang 2 hari sakali nyeuseuna. Tah kaleresan di dieu sampayana tos pinuh tos teu cekal urang ngiring we kana sampayan tatanggi anu caket emah. Bari sakantenan we ieu teh nyanak sangu goreng ka Neng Zahra emah. Soalna tadi tos nyarios wae mamah emah, mamah engal, mamah atos acan cenah. Ya atos hayu we ngiring bari popoe emam nanya. Di dieu oge Neng Zahra na dipiwarang emam heula nyalira soalna mamah bari mantosan la ayah popoe acu. Da kadon pundung Neng Zahra mah hoyong dihuapan. Nya sok atuh antosan heula sakedap mamahna bade popoe heula acuk pameng salit deui. Tapi da ieu mah gararing sakedap oge dipoekeunna teman-teman soalna kan tos dikeringkeun tadi. Tamuhun teman-teman mata kamari abi gaduh aci sina ladangon teh dipeserkeun kana mesin cuci teh periogina pengeringna. Soalna kan tenan pami usum hujan mah geuningannya sok nalamru geuning bararau. Ari kitu mah tiasa dikeringkeun dipoekeun sakedap oge garing. Alhamdulillah popoe acukna atos ayeuna mah kantun dialajengkeun ngahuapan Neng Zahra. Nya bari anger we samutut da pundung teh tadi henteu kabujeng dilakonan ka hoyongna. Da muhun teman-teman Neng Zahra mah ayeuna teh kedah ayeuna tungtung nama nasi goreng teh saep ku mamahna we ieu teh.